Kembali curhat di dapur jeung Cece. 25 tahun Cece jadi Rana. 25 tahun tidak ada pendamping hidup ya. Cece pingin romantis kayak kalian-kalian ya. Ada jalan mah Cece nya. Sok. Rek curhat. Kriteria anak begini. Lalaki anu jodoh, lain nu terus-terusan hayang bobo, tapi nu bisa ngalah si boboko. Kejo eta teh, kejo. 25 tahun ke belakang Cece dibere aron tuluy mata paripu. Lajeng teh. Do tanggung jawab, do mikanya do nyiar nafkah demi resiko di imah, anu ngajengkat semangat bari jeung sehat, lu jadi imam pikeun nyalamatkeun dunya jeung akhirat. Tah eta nya kahayang Cece mah pendamping nu ayeuna teh, tapi terang naon lah nya erek duda anu sasaguludug. Jagaka sasalalai atau aki-aki anu pernah dilodok swangget tenan naon. Dengan nge-DM ka Cece nya sok diantos.